nyangka ma orang nikut abjadna gitu. Duh ya Allah, semoga teh dosa-dosa emak teh telah dikabulkan ya Allah. Semoga teh dimaafkan ya Allah. Abi teh menit nyangka kalakuan si emak teh kitu. Nanti abi teh nyawe bapak orang teh eta. Duh, jadi kieu teh jadi amekan sirah teh liut. Nih, setan. Orang heula ngobrol. Oh, si emak teh euy. Kemananya euy? Kelakuan orang kerba heula. Kan bayalah udah orang siga ieu ngerti. Karena mak aya di mak ieu keur ulin. Nya kan kurang ge bener. Mak, naon mak? Mak, urang teh yang kapanggih jeung si bapak. Mak, urang teh yang kapanggih jeung bapak urang. Urang hayang ngobrol jeung bapak urang, hayang kapanggih. Nyahe gue kumaha dianterkeun ka bapa maneh ngan ulah ngomongkeun cerita manu keur baheula. Ya bener mah kurang mau diceritakeun bahwa emak ceritakeun baheulana ka dede. Gae kumaha dianterkeun ngan imahna jauh kudu make motor. Nah gue atuh mak motorna minjem ke tetangga. Kan kudu aya duit. Nah, kitu boga duit. Urang boga mah 2.000. Da mau mahi 2000 mas ya teh. Soalnya mah urang teh pokona mah yang kapanggih jeung bapak urang. Gua tuh mah urang pernah yang panggih jeung bapak urang. Nyahe ge kumaha diusahakeun. Pokona urang hayang nyaho urang hayang kapanggih jeung bapak urang. Goblok malah ngadegulkeun ka kolot teh. Masukkan ke tetangga iya. Teh orang rek minjem duit. Boga teu. Duit, pugu kemarin hese duit teh. Burat tuh teh, itu orang dibayar ladang lekdut. Pugu hese duit ke corona kieu teh. Bansos teu meunang, PKH teu meunang. Ah, mau di Korea. Mana atuh? Tetangga minjemkeun. Orang cobaan ke tetangga hiji deui. Punten. Punten. Naon mah? Teh, ieu bantuan atuh. Dina mau artos. Ih, da teu kudu artos mah, da ieu boro-boro yang masian emak teu kudu popok ya oge jadi. Ditulungan atuh ke dibayar ku ladang lekdut. Dan naon atuh sia teh duit teh mah? Nyewa motor, ieu budak yang panggih jeung bapana. Atuh ngomong tata di teh rek minjem motor mah. Ieu aya motor mah dari duit mah teu boga. Iya mak. Diatur Tong nuhun. dilatih namanya. Nya. Nuhun pisan nya teh. Nya heg mak. Sik euy. Koret si eta mah orang minjem motor ya. Tuh tinggal di tetangga nu itu mah bageun minjemkeun motor. Cara maneh koret. Wah, dari sia teh teu boga atuh. Ah, pokoknya masih koret.
Alah sebet gimana nya euy. Ma iya ma. Oh iya ningan. Ma tadi kan menang motor teh. Tetangga di pager teh. Ya orang berangkat kasih bapak. Buru ke naik Yo, let's go. Mang diharap. Kang. Mamung yang diharap. Ah, bro let's go. Berangkat. Aduh dek beak bensin euy. Nah, bisa kieu mah. Teuing euy mau nyiapkeun motor teh bensinan. Mah tinggal heula bensin emang ieu mah. Ieu bang bisa. Si awas tuh. Oh, dek, kayaknya. Ya mah teboga duit. Mending cobaan cai. Hei kurang rek neangan cai heula mah. Sama orang menang cai teh. Iya mah. Iya kumaha. Ma tutup nalaon heula tuh mah. Rumah pakai mah. Iya mah naik mah sudah we jalan. Nah iya bisa jalan dengan mah. Jalannya mah. Bisa tuh. Kan emak ahli cainya. Mak, emangnya aneh euy. Make cai ge burung. Teuing nya eta euy aneh. Kan emak nu eta na ge. Pan dijampe ku emak. Mak aya motor deui mak. Aduh. Mak, Oh bener, orang ge inget kan emang ge. nya kamari teh ieu teh urut urang tawuran jeung si bapak. Kan tawuran make eta nya mah. Mah itu saha mah jelema? Teuing. Oh, batur meureun lain si bapak. Nah, Kelak. Mama asa poho deui euy. nah atuh mah kebet poho. Ingat-ingat atuh aing mah. Udah bahasa eta mah emak bobogohan teh sok ka dieu. Gimana tuh mah ieu teh ih. Mah teh baheula teh apel di dieu. Aduh mah yang kesini panggil si bapak. Mah itu jelema. Kumaneh we atuh dek tanyakeun. Geus ku mah kudu kolot. Maneh mah teu ngawaro, buru kumaneh. Ada mah yang kumaha. Gua aya teu panginjing si bapak atuh. Orang sampetkeun jelema itu. Jangan keur ngorok. Kemana? Ek nanya naon atuh? Iya, intina mah kurang teh arep nanya ai imahna Mang Iki si pilot di mana? Iki pilot mana? Laduka nama da Deniawan Channel. Ansok dipanggil Iki. Lain lemur mana? Ngomong nama RT RW hiji. Kela kedeng urang ek nanyakeun ka kabupaten urang. Di mana babaturan eta maneh? Tuh, keur ngurek tuh. Oh, itu. Atuh Jung tanyakeun. Kewe panggeroan heula urang. Woi. Adi heula. Naon euy? Ari maneh apal teu RT hiji, RW hiji. Urang teu apal euy RW hiji RW 2 mah. RT hiji RW hiji ari maneh? Teuing urang ge teu apal. Gua tinggalkeun ka tukang kurupuk. Kurupuk ya. Tah tanyakeun tugas amang itu tuh. Mang ai amang apal teu RW hiji RT hiji. RT hiji RW hiji mah di lemur urang. Oh, ya tuh ai salempur jeung amang mah. Aik nanyakeun saha kitu? Bapak urang euy. Saha ngaranna? Duniawan Channel Iki pilot. Oh, eta mah pegigir jeung urang.
Wah, nu bener kitu mang. Antar ieu mang. Tapi dah jauh dagangan orang can beak. Kerupukna ieu teh can beak. Ih, amang meni karunya meni can beak. Nyata Nya heula tuh mang hayu urang naik na motor jeung si emak. Di mana motorna? Tuh motor urang itu si emak na. Ayo atuh kurang diantar. Buru mang naik mang. Aduh rupa-rupa ya mama teh kerupuk can laku. Aduh siap boy. Balik. Buru naik kurang pepetkeun weh. Ya bro. Anjir, Anyir. bisa orang diri mana ya? Di mana tuh? Manges we orang tinggalkeun. Da geus pinuh ieu teh. Ya meni ikut rambut.